bade nyarioskeun carita dina bahasa Sunda, yaitu dongeng Bangau nu Angkuh. Isu keneh nu endah haya iji bangau keur nangtung di gigireun walungan. Anjeunna ninggalin kaca walungan. Katempo lauk-lauk keur ngajoya di gigir walungan. Harita manehna ngomong kalawan sombong, adi mah henteu redahar lauk putih-putih. Kieu isu lauk putih mah teu pantes keur abdi, pamana hendak teu anggun. Nalika lauk-lauk leutik ngalangkung, Bangau henteu daek nyakotna. Anjeunna nunggu nepi ka aya lauk nu leuweung gede ngejeung ka gigir walungan. Tapi katuntuna aya lauk gede ngalangkung. Tapi lain dicokot, anjeunna malah ngomong dieu, "Abdi agak henteu redahar lauk gede kieu teuing keur abdi." Tungtungna Bangau ngadangu dieu di dia panone mimiti naik beureum, mimiti panas. Cai walungan mimiti surut jeung laut-laut ngajoya ka tengah walungan. Bangau usaha mudah, tapi anjeunna henteu bisa ngajay ka tengah walungan. Tuntuna anjeunna ngaungkul menangkeun keong nu kari digigir walungan, sarta henteu menunangkeun lauk sasarea. Piluang atau nasehat, ulah sok milih-milih makanan, ulah sok milih-milih teung, ulah ngeremehkeun anu leutik sabab bisa jadi lamun nolak nu leutik. Tungtungna moal munang naon-naon kajaba nu leutik keneh. Salam. Sekian dari saya Muhammad Farah Suganda menceritakan dongeng Bangau ka Angkuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.